Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwan beriman dinten ieu pangaosan tikir ulah kahilapan. Sabab eta kawajiban untung jalma nu sok ngaji. Sae awon tos kataji dosa urang diampuni. Kumpul urang dirahmati. Sepuh anom wajib ngaji. Beunghar miskin sami-sami hirup masing ati-ati. Sabab urang bakal mati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang kudu mika cinta guru nu jadi pelita. Najan urang loba harta wajib ngaji eta nyata. Obat hate aya 5 baca Quran jeung maknana. Kalamullah maha mulya pelita hak manusia. Ulah poho kapuasa obat hate nomor 2. Najan lapar karasana malah gampang ibadahna. Obat hate katiluna zikir wangi sing biasa. Petunjuk Allah ka jalma syafaat junjungan kita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat urang sing biasa nyeueurkeun ibadah hamba. Amal soleh bakal nyata ridho Allah diharepna. Obat hate kaopatna resep loba ngariungna. Sareng jalma sarolehna sareng para ulamana. Ngadangukeun pituduhna hayang bagja akhiratna. Sareng ngamalkeun ilmuna bekel jaga akhiratna. Obat hate kalimana rajin sholat tipetingna. Sholat tahajud namina kebiasaan jalma solehna. Salatullah